Dinten ayeuna mah kaleresan Pak bade angkat damel heula sakantenan healing saeutik malah ka kota. Kaleresan dinten ayeuna mah cuacana teh rada cedeum sareng miribis tinggal tunya meni indah kieu ngalewatan kebon enteh. Orang Garut Selatan mah geus teu aneh ninggal kebon enteh berkabut kieu teh. Mudah-mudahan konten Pak ieu tiasa mengobati rasa rindu khususna kanggo warga Garut Selatan anu nuju ngarantau di kota, baik anu nuju mencari nafkah, anu sakola, anu kuliah sareng anu sanesna. Tekara aos tos parwek deui atos kadangu adan magrib hayu urang liren heula ka masjid urang netepan heula tos beres mah salat magrib liren deui di pom ngisian bensin pangmengpeung aya waktu keneh Pak teh bade nyimpang heula karya busana bade milihan heula acuk kanggo barangkali anu katilu tos beres mah Pak langsung turun ka lantai hiji bari raruas tumpak kanu kieu teh sok sieun ti jongjolong atos hayu urang teraskeun deui angkat damel bisi kasiangan. Alhamdulillah tu teu karaos dugi tong hilap cap jempol heula.